Kang lu itu enggak. Lamun cita tadi atuh kitu teh. Iya, tah. Dieu sia mah ka dieu. Aduh, aing kumaha turun ye. Aduh, anjir ya euy kamari menteun membuka milik euy. Dan gara-gara digamahan si kuku si kolot bedegong. Jadi teu payu tanah teh euy. Kudu kumaha nya aingnya aduh. Duh, euy. Non, Mang. Mang Badang. Aduh, Damang. Alhamdulillah. alhamdulillah. Mereka mana Mang Badang? Mereka mana? Hah? Bener. Oh, mundur. Ini dia atuh dia. Aduh. Mereka mana itu teh? Lai sok diuk di dia. Di dia diuk. Kudu make isyarat wae aing. Dieu. Panas. Kumaha, Mang? Aduh kebenaran Mang. Hade euy caina ge. CF ya, Mang. Siap. Isti mana? Mang Badang. Sama si Akang tadi tanya. Mang. Terus rame dia. Lang si Lila. Aing ada ke mana ieu teh? Da malah naon ieu teh? Hui. Beli huyan deui. Ngan heuh tadina teh. Rek dijual ieu teh. Ka ieu heuh aing sae nu nawar, apek digamahan ku si Sabah. Si kolot bedegong geuningan. Nu teh latan udud. Lah kudu kumaha. Bibit kena di mana, Hui? Hah? Halo, domeureun kada di ieu nya, kada di Cebor men. Aing nanya naon, ngomong naon, ngajawab naon. Warang da malah tong ku nyalira geura. Meh tereh. Heuh panek dijual. Dijual ieu teh. Gitu nya. Aing teh Padahal da moal sabarahaeun atuh. mau sabaraha naon aya di dinya? Paling sabaraha? Meureun 50 sehari nya. Heuh, wah paling jeung manusia kieu patut. Ngalami atuh ieu mah ngadamelan ieu mah. Daman lain masalah kitu ari di dinya urusan jeung si Abah geus can. Teu nya anak rokok mah teu aya atuh alah. Pecan ka peser deui rokok aduh. CF payun kayak ginian. Si Akang ngaya hiji gara disepkeun teh. Sisakeun hiji. Anjing, kudu kumaha aingnya. Lain masalah eta. Cai bae poe minum heula ieu mah lah. Itu sebenarnya mah rek dijual kamari teh, menteun mah rek jadi ieu teh, ngan digamahan, dihileud peuteyan ku si Baheri euy. Urang teh ieu teh menteun mah boga duit urang teh pokona mah. Urang teh tong ungut-ungutan atuh kadengen teu. Nya ayo atuh dinuyuh ngen atuh. Kumaha? Ngalih dinuyuh atuh ngen. Tadi dia atuh. Aja. Panas mah. Mana? Sawahe kan uyuh siapa tuh di dia. Astagfirullahaladzim. Aing kumaha cenah. Panas dia. Di dia tukang ngobrolna lah. Heuh. Lain hayang kenu iuh aing teh curhat. Kumaha? Astagfirullahaladzim. Aya naon? Aya jublegan eta dina ceurik kumaha? Dek ka mana? Nya. Laras gitu pisan. Raos tuh nya di dieu nya. Iyo, aduh cara angkeul ieu mah. Aduh. Cara angkeul mah gitu aduh. Teu kunaon. Ain bahasa isyarat ngarti teu? Amun kieu. Ngarti? Teu kadangu Bang. Astagfirullah, aing cecelawakan teu kadangu. Isyarat teu kadangu. Aing mending geura balik we mending ge. Geura balik. Itu kebun cabe kumaha kebun cabe? Nah, matena naon di tadi dieu nya. Aduh, kumaha. Ain, ieu mah nya pan ku ieu teu kadenge, ku ieu teu bisa. Tak ieu kumaha ieu? Tak ieu, tah ditulis. Tah sok kumaha? Baca teu. Sok naon tah kumaha? Jeung si Abah teh. Nya pame ieu mah bade diical ya teh nya. Astagfirullahaladzim. Tanah teh. Heueuh. Serat deui kumaha teh kumaha? Tah, sok. Oh, tapi anu ngagamahan. Heeh. Oh. Tah. Ku si Akang lu itu Heeh, eta
lamun cita tadi atuh kitu teh. Kumaha tah? Terus didinya pan boga ieu keneh teu? Sok. Cami abi ge Oh. rokok abi mah. Oh. Teh ageunya. Normal sih goblok kudu kieu beurna. Rokok ge abi sasahiji kamari teh. Kang. Jadi kumaha tuh ye? Nulis wae aing. Oh. Oh, gitu. Heeh. Terangkung eta mah bade di kumaha so. Tah kumaha mun kitu? Siap. Heeh atuh. Sok air kitu mah urang ngarek nuluykeun heula ngored. Heeh. Nah. Sok. Oh, nyesok atuh. Heeh. Ayo atuh. Abi tuh bade ka ditunya. Oh, bade sok, ninggal sok. Kebun cabe. Oh, sok. Jig geura ini cieu nang kali Enjing sipok. atunya Oh. orang obrolkeun dia. Oh lah. Anjir lah. Yo. Ini Peryogi ya. moal lah. Sampe. Moal parab doma eta mah. Nya tukang ah. Oh, sok. Kebun heula sekedap ah. Alah, aya Tuhan, teh si bodong si kurang ajar. Pusing gue. Aing. Mari. Si Mang Bodeng ketuk boga hutang rokok lah pohok apa pohokeun ieu mah himoal ketuk euy saeutik deui tapi da si eta mah budak jigana sakieu ge bakal dianggap loba asal tong dibuka we bener katong apa ini nganjukut oh aya euy sebenernya Mang 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 Kang, Mang damang Kang. kali gede Mang tong getol-getol teuing Panas aduh. tong getol-getol teuing Ka mana? tong getol-getol teuing panas Bi peryogi sok atuh ngalah deui. oh can cager itu Kieu ah terus teh semangat ya tani teh. Mang abi teh kamari teh gaduh niat pada ngantosan rokok teh ya iya ya rokokna ngan ieu teh ya nu kieu abi teh milarian siga nu kamari mah teu aya lah sesah ieu we nu kieu da kumaha tuh Saya kieu Kang. Meser ti mana ieu? Tuh, nya teu aya nu kaos kamari mah ieu mah mun aya nu kieu teu sawios Kang abdi ieu. Pengawas mahal panginten ieu mah Kang. mohon kanggo salira kasep budeg Ah, saya kieu. Ti mana ieu meser Kang? jadi kumaha wios nu kieu Acisan we tuh nya. Nu tong, ieu? tong. Tamihan we nya. tong Saya kieu rokona ieu. nya punten we nya eta we tanggo akang ieu apunten pisan ngan sakitu ngan abi ieu teh teu gaduh pisan nyungkeun di hiji cing ku aing tah kitu nya Ah, saya Kang ieu mah Kang. nya nuhun atuh saya mah Peryogi mah bakal. nuhun kumaha maneh we lieur rasirana ge Kang nya. Sagaduh abi teh acis di dia. Tamihan ku abi nya. entong entong Ieu. entong Ieu Kang wa abi. Leres. Alah nuhun pisan atuh. sami-sami jang kasep Pisan. budeg Ah, saya kieu Sabar tuh euy. Wah, sabeunang ku aing ieu. Aing masih ngade dendam nu kamari. Ngobrol jeung si bodeng lah ku aing. Sakira musingkeun wa duanana ku aing teh sia. Teu teu wae. nah jadi kitu tahnya adanya Asaku kabeneran euy panggih di dieu ya lah. Ieu nu di teteangan teh ye. Saung teteangan beuing.
Kadeu kolot bedegong. Beneran, Bro. Ah, Yang rokok. Mung, aing. Iya ngerokok ti si Mang. Ah, teu hayang. Kunaon? Aing nanyakeun nu kamari ye. Kamari naon? Ah, tok sak api-api lah. Tapi naon mana sok? Teu masalah tanah. Mang kumaha eta caritana? Aing teh. Nya kumaha? Montong aya ka si eta. Ieu aing ka dieu. Masalah tanah Ai mana kamari. sok kagak wae urang keur ngobrol keur bisnis jeung si Yeuh. Mang budak. Dengekeun, kamari teh samemeh dewek balik. Budak teh diintip siling teh agar nyem ngaku siling. Siling nu ngagamahan tanah dewek teh anu meuli jadi teu jadi. Eta mah tuh manehna aja nggak ka urang eta mah masalah tanah mah terjadi mah. Heudak kumaneh pan ieu digamahan. Lain ku masalah agamahan da sidik pati baja cilaka mah. Geus aya nu ngatur maneh eta mah rezeki mah tuh geus aya nu ngatur. Heeh, ngan disyariatan kumaneh digamahan jadi embungeun disingsieunan aing da apa. Cok enak ya kumaha jeung urang. Ngomong atuh Mang. Iya. Nya naon deui Mang? Jadi ya kumaha ya urusanana deh kah masih keneh teu genah ya. Cek urang mah. Kumaha nya aing jadi serba salah jeung ngomong jeung maneh mah. Serba salah kan di dinya anu ieu na ngamimitianana. Jadi eta mah naonnya lain jodohna. Engke we masalah tanah mah urang neangan mah kelar nu hade. Ah, dek mah teu narima gitu teh. Beja-beja atuh bukan rezeki naon gitu. Sampai di dinya mah, tong pipiluan. Kan oli teuing lah. Peryoge cabe mangga tuh Kang. Ada ramal Kang. Sing aya mah ya. Seueur tuh kapal ditu tuh orang ieu we lah orang bagikeun. Kang pipiluan. Sok we ngadamalnya. Sieu we eta geus we antep pesan mah cenah ka mana karep we. Aing. Dik ieu. Tah jadi urang teh ngabedokeun kitu teh karunya ka maneh. Ah, lain ngadenge di ditu oge. Dengekeun heula atuh cenah Aing. alus, dengekeun heula. Jadi kieu jadi urang boga rencana urang aya mah kelar orang kota. Jadi tanah ieu mah keun we ku urang we urang ieu keun. Engke urang disogorokeun jeung jeleumana. Ah, teu percaya aing ka maneh mah, Bah. Aing Mang, korek mana korek? aya mah tong digubugan ngomong lieur. Korek. Aing ieu urusan. Heula ieu korek. Nya Kang nya laresnya kamarinya kitunya. Aing cek ajak ngobrol ka maneh geus pusing aing. Ah, ieu aku aing balangkeun. Ah. Kunaon itu Kang? Si Mang kunaon? Ancun pejet jukut marurag. Kunaonnya? Ieu mah kudu dirampok. Kieu we na Mang. Kudu dinya cepengan. Ieu geus telanjur nafsu ieu. Nya, kudunya cepengan. Terus kumaha deui Kang? Tak kudu di dieu. Engke lah kumaha di dieu. Pokona dinya menyepengan we, deuk sukuna cokorna, deuk kokodna, deuk sirahna, punukna nya. Nya, siap. Kumaha lamun kitu? Nya, karena tuh lah ku abdinya. Antosan we atuh lah ku abdi urang ka ditu nya. Kudu dinya cepengan, kudu di dieu. Engke di ieu na mah. Kumaha di dieu? Nya, insyaallah tuh ku abdinya. Antosan we di dieu Kang. Aing teu kagok budegna teh. Ieu sia baik. Duh, ini salah nih. Mang, Aya naon deh? kunaon tadi Mang di ditu? Aing kunaon eten teh. Didinya mah nyaho urang keur narapsu. Pipilueun. Dialungkeun. Oh, ngahalangan. Eten teh. Kang, sarasa mekang teh Kang temeunang. Aing teh keur kareuheul. Pami. Cok diuk lah. Aing. Saya itu ngomong naon? Kumaha Kang? Kang, Oh, siap. Dek naon ka dieu? oh, urang teh bade nyuwunkeun hapunten cenah saurna mah gaduh kalepatan lah merenan gitu ka Mang teh ka dieu gitu saurna teh. Ah, teu percaya ieu mah. Nya si Akang nu tadi teh miwarang ka abdi. Oh. Pang nyarioskeun cenah hapunten cenah kitu ulah mek-mekan ka Mang teh. Tah, tingali urang nu sih. Ah, teu percaya urang mah ka kolot bedegong mah. Laras. Namanya abdi ngobrol. Teu percaya. Hari Akang, nah teu percaya.
laras namanya teh ngobrol gitu pang nyarioskeun cenah abi bade pami ka ditu mah cenah bakal iyalah cenah bakal nuju kumaha gitu posisina. Oh, bejakeun we kieu ka si Abah. Teu kadenge. Tah, bejakeun we ka si Abah. Tah sok baca. Nya Urang mah teu percaya. Kadenge? nya Kitu we pokokna namanya. Pang bejakeun ka si Abah. Orang mah moal mah si hampura yang si Abah mah. Naon kitu wae ka urangna. Gitu. nya Oh, kadenge. nya berarti beres atuh mah nya pengitun pami kitu mah. Aing beres ya teh. Kumaha aing seliur teh. Ya si Sabah musingkeun. Ya ieu ka aing. Tak tingalikeun. Ji gue ayeuna mah gara balik urang keur parusing. Nya Ji gue lah. nya kabarnya. Ya temennya. Jika liur aing pusing. Ubun sahulun teh boga ieu teh. Anu hiji musingkeun, nu hiji budegna alabatan ti naon sabudak. Namanya sahur si itu teh tekuna naon dah terus dihampura cenah teu naon. Hampura kumaha? Terus cenah da teu naon cenah tos teu ieu teu Masa lieur? naon. Apaan ti tadi cepengan? Ti tadi cepengan tadi teh. Kumaha? Ti tadi cepengan. Nya laras gitu. Tos we cenah Lieur gitu aja. beres cenah. Liur. Liur ngobrol jeung budak mah. Aing ngeutuh monyotok. We itu sampai alahan. Liur ngobrol jeung budak. Mantau gini ya. Kalau roblong di rumah tuh. Iya, panis ya. Ai tente. Naon Asia tuh pan bieu geus Geus naon? naon di naon deui pan bieu geus atuh. Si bodang bieu sedang geus hampura. Si bodang bieu Nyau aing mah teu nyebutkeun kitu, angurang nyebutkeun kieu ka si bodang. Moal aing mah ngahampura ka si Sabah mah. Kitu aing mah. Sok sia. Teu ka mana Sabah maneh? Ka dieu maneh, ka dieu. cicing bro. Naon? Naon ieu teh naon? Sok ka dieu. Cicing heula. Aing kan cicing. Ka dieu, sok maneh. Rokok Kang. Ah, dieu sia mah ka dieu. Tapi tah dinya tah jeung aing. Anjing ieu Tah. sarwana sia ku aing. Ka dieu ku aing. Sok sia. Tah gitu atuh. Si anjing. Hampura. Naon di Cina ieu teh si hampura. Baturan beureun gitu. Kewa Sabah. Benerkeun heula yang manusia kieu ya. Gitu atuh. Oh, sok aing mah akur heula salam jeung aing. Ya, Sok ada Kang. Ieu Ada Kang maneh. cingogo. Sok cingogo. Kumaha Kang? Sok cingogo di dinya. Sok. Pokoknya kadinya. Nah, ka dieu teh abuskeun. Kumaha Kang? Cingogo. sok sia budak. Sok. Anjing ngalieur wae. Liurkeun wae ku aing. Drog. Kang kumaha Kang ieu Kang? Oh, cicing. Mau wae mah ganggu. Sok, ieu, ayo aing. jeung aing lah. Kang kumaha ya Kang? Heureui atuh nya nya teh Kang. Aduh, aing kumaha turun ye.